Sunda katurunan warisan kolot baheula anu aya di tatar Sunda nu katelah na BBK putra buhun kencana tos kamaksur di parahyangan nu dipimpin ku Mang Adin nu linggihna dicigupakan benjang Bajidor putra un kencana waas nu ninggalna mata kagembang benjang Bajidor putra un kencana mata kapita ku ibingna engklak ing rigigna mata kabita engklak ing rigigna mata kagembang benjang Bajidor nu katelah putra un kencana. Kaya nyebat asmaing pangeran acara bubuka atanapi tepat bubuka disimpuri sabarkanca urang kawitan wae urang kawitan kumang rupi lagu kidung tepak benya mangga kahatur.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa ita'adana rabbukum la in sakaratum la ajidanakum wa la in kafaratum seperti nama walimatun hitan paling didugikeun ka wasdana Fahmi Hayyuda Rizqullah anu alhamdulillah panginten ieu acara pamungkas di rangkaian sababaraha hiji acara panginten pribados dinu enjing-enjing ieu ngadeg di ieu tempat daya sanes panginten atas nami keluarga besar Bapak Rizky Mubarok sinareng Ibu Tika Anggraini mahaturkeun nuhun sagala bantosanana ka para keluarga besar nuhun pisan anu saageng-agengna sagala bantosanana tanaga sinareng aya dinu kalancaran amin ya robbal alamin. Oke atuh panginten aboh bilih ayat tatanggi gitunya dipalih kidulna dipalih kalerna dipalih wetan sinareng kulonna boh bilih kagandengan atanapi segala rupina hapunten anu kasuhun pangintennya pribados atas nami Sohibul Hajat Bapak Rizky Mubarok sinareng atur nuhun perhatosanana hapunten boh bilih aya cariosan anu kirang pernah katapina di mana hapunten anu kasuhun nasrum minal hifatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
beberes ayam kumaha bapak haja
dapat ya aku jadi
Satarjana sim kuring muka tulisan anu mangrupi sawer sepita. Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nantayungan kasihmu asip ayeuna nyemponanan janji keislamanana Islam rapahili obat ulah bade lali parentah anu ti Gusti bere tuduh dan ngejojona kurang asik kencang dengan apinya sok teteh ibu hajatna bapak hajatna diawurkeun cenah. Awur awur diri awur
itu di pribados acara sahabat sepi para kamu sepi dan Assalamualaikum warahmatullahi Iya. Rebutan dina acara demonstrasi Kuda Renggo sana.
keluarga besar sadayana. Hayang ditepungan cenah ku keluarga besar mangga kapararayun atuh ieu.